padahal mah kahadean naon ge dianggahota tubuhna eta ku gara-gara dina elak-elakana aya la ilaha illallah. Warawa Qurtubi bisana di anan Nabi sallallahu alaihi hadara malakul maut alaihi salam. Cek Imam Qurtubi Kanjeng Rasul ngahadiran jelema keur sakarat, ngahadiran jelema keur sakarat. Kanjeng Rasul mah bisa ningali pangkana malaikat maut. Pas malaikat maut datang ka eta lalaki nu keur sakarat teh diperiksa ku malaikat maut dina leungeunna sugan aya kahadean. Waduh, maksiat malulu leungeunna ge cek malaikat. Pindah deui ka sukuna sugan yeuh di sukuna aya saleutik mah kahadean diperiksa sukuna sarua wae. Dina mata dibelel-belelkeun suka dina matana yeuh sok ngadeuleukeun Al-Qur'an cek malaikat maut sarua wae. Nah ieu ku malaikat maut diperiksaan sakabeh anggota tubuhna kahadean bahkan dipelek sagala beuteungna sugan ieu di jero beuteungna aya kahadean malaikat maut kosong. Pas sumutna dicalangakeun ku malaikat maut dina elak-elakana aya la ilaha illallah. Wah, iya dina elak-elakan sing koreng mah meureun pas ucapkeun la ilaha illallah can ge kaucapkeun ditikoro kene maot. Kumaha akhirna ya qulu la ilaha baqala wajabat ala kul jannah cek malaikat mah nya geus ieu surga bagianana. Wa fil hadis man kana akhiru kalam minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Disebut-sebut dina hadis pan saha jelema tungtung ucapanana di dunia la ilaha illallah dakhalal jannah asup surga.